jana kanggo ngaos sholawat. Aa sareng teteh majeng ka payun. Teras majeng teras bunga melati di paling kanan. Tos cekap. Enggak kapayun 2 langkah. Sendiri ya udah. Teteh maju 1 langkah. Teteh sendiri maju 1 langkah. Ya. Gun paling dia sekedik. Bunga melatina. Mangga. Sok mangga. Teh. Kalungkeun. Tahan kanggo di dokumentasi tahan lalaunan teh, lalaunan. Ya mangga. Wilujeng sumping dikalungkeun. Ya, mangga. Terus Aa salam ka Mama, salam tahan. Tos. Ayeuna Aa salam ka Aa salam. Tos, tahan sekedap. Tos. Ayeuna Aa salam sareng Bapak. Aa salam sareng Bapak. Teteh salam sareng Ibu. Tahan, dap. Tos ayeuna. Punten ayeuna Bapak ngalih dicaket Ibu. Di palih ditu. Aa tetap di tengah. Teh Titin palih dia. Teteh palih dia teteh. Aa palih dia. Pangantena digandeng. Nah, tahan sekedap. Neng bentar sayang. Lihat ke kamera, tinggal ke kamera. Salajengna oge kanggo wargi-wargi di calon panganten istri, calon panganten pameget mangga dihaturanan. Para wargi namung sateacan di kawitan panginten panuhun supados protokol kesehatan nganggo masker, nganggo hand sanitizer sareng ngajaga jarak. Kanggo cek angga wilujeng sumbing baden aya salam parahiangan ti Banjar Sumping Kagarut pun sampurasun. Mama meni bedas nampes. Banjar hebatnya alhamdulillah. Mangga para wargi urang kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba la haula wala quwwata illa billahil azim. Para wargi sadaya anu samirau alhamdulillah. Bismillah bubukani sekarna pangiring catur. Bismillah bisma panghias rasa malati ati tarate pamalehate ikhlasin sumber daya. Alhamdulillah kusung keman puji syukur kehadiran ilahi Rabbi. Salawat sinar salam pujian dilimpahkeun ka junjungan alam ya habibana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dugi ka kulawargina sahabat-sahabatna dugi ka umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para wargi sadaya anu samirau alhamdulillah niti wanci numustari ninggal mangsawi bagja urang sadayana dina daget ieu sinugrahan tiasa riung patepung lawu ampreng pajong tepang rasa tepang rarai sareng baraya teu aya sanes bade ngarengkeun tali silaturahmi pakain asih pacan redede anu bade tikahkeun
Neng Siva Fauzia SE putra Bapak Asep Saepuloh sareng Ibu Titin Jamilah di Garut sareng Cep Angga Jahara Farhan SE putra Bapak Haji Kus Kusmana sareng Ibu Hajah Nunung Sujati di Banjar. Pahlawan sadaya anu sami rawuh muaseur gunep catur anu kami hatur sumangga urang sarengan ngaos ayat basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Mugia pamaksadan urang sadayana aya panang tayunan timantena pangdeungeun di kadang wari sadaya mugia anu bade dikahkeun biasa ngawangun kulawan sakinah mawadah warahmah ti dunya dengan ke akhirat amin ya rabbal alamin. Pahlawan sadaya anu sami rawuh panginten simkuring nyangking pancen kaluhiran carani dan ayeuna Pul Herni Baiduri sejak nyungkeun waktos kanggo ngadugikeun ngawincik rundayan acara di dadan ayeuna ngawitan pembuka dilajengkeun kana galih dan kalam ilahi dilajengkeun sareng tampi pamaksadan diantara di Pinisbu di pangantenan pameget salajengna diantara panangkian di Pinisbu di pangantenan istri dilajengkeun kana pamasrahan cendramata secara simbolik dilajengkeun kana patarema panangan atanapi estafet kanggo cacanakan dilajengkeun KUA alhamdulillah kesepuhan KUA Parana Sumping dilajengkeun kana sungkeman sesi foto waktu sawer tutup sareng pamintan kanah kamah. Pahlawan sadaya anu sami rawuh salajengna lantunan kalam ilahi bade duikeun ku pangarsana Bapak Ustad Aep sumangga di haturan. Pahlawan sadaya anu sami rawuh alhamdulillah galih kalam ilahi para sami-sami dengan urang sadayana mugia hingga sareng barokah sesama doa anu ngaoskeun oge kanggo urang sadayana anu madayana amin ya rabbal alamin. Pahlawan sadaya anu sami rawuh salajengna manggugikeun diantara pamaksadan ti Pinisbu di pangantenan pameget panginten ayeuna bade duikeun ku pangarsana kasepuhan Bapak Sofyan sumangga di haturan. Burung Kalpun, burung cendrawasih, hatur nuhun dan terima kasih. Kalau sadaya saya nganggo naon namina teh pantun buah-buahan. Pahlawan sadaya nu sami rawuh salajengna mangrupikeun diantara panapian ti Pinisbu pangantenan istri bade dikeun pangarsana Al Mukarram Bapak Ustad Haji Mulyana SPDI sumangga di haturanna. Hatur nuhun kanggo kasepuhan ti pangantenan istri Bapak Ustad Haji Mulyana SPDI pahlawan sadaya anu sami rawuh salajengna mangrupikeun pamasrahan cendramata secara simbolik sumangga kanggo Ibu Rama pi pangantenan pameget nyanggakeun cendramata secara simbolik ka Ibu Rama pi pangantenan istri sumangga di haturan dipayun. Pahlawan sadaya nu sami rawuh mangga ditampi mangrupikeun pamasrahan cendramata secara simbolik ti Ibu Rama pi pangantenan pameget kanggo Ibu Rama pi pangantenan istri mangga salam heula sakedap mangga salam Ibu salam heula Ibu mangga Ibu sareng Ibu Bapak sareng Bapak sareng AA mangga salam mangga sakedap parantos hatur nuhun mangga. Pahlawan sadaya anu sami rawuh salajengna panginten cacanakanana pangersah estafet wae mangga kanggo wargi-wargi di pangantenan istri estafet bade kapalih mana Gun karuang rias cacanakanana karuang rias mohon mangga pakarana panangan terasa karuang rias estafet wargi-wargi supados ngabaris di pangantenan istri. Pahlawan sadaya anu sami rawuh mangrupikeun kanyah kaasih ti Ibu Rama pi pangantenan pameget kanggo pi pangantenan istri ditampi ku asta kalih bingah ka giri-giri bingah da aya papadana jazakallahu khairan katsiran. Mangga alhamdulillah
Salajengna pawargi sadayana sami rawuh urang sadayana seja nyakseni kanggo akad nikah. Mangga panginten kanggo calon panganten pamegeh mangga dihaturan di palidia. Mangga aangga salib mangga palidia aangga Bapak KUA palidia mangga kanggo wali agungun mangga salajengna kanggo saksi ti calon panganten pameget Bapak THS AG MPD kanggo saksi ti calon panganten istri Bapak Ajin. Pawargi sadaya anu sami rawuh panginten unjuk uningan kanggo wargi-wargi sadayana engke saparantos doa teu aya keprok teu aya emprak namun engke saparantos akad nikah dipungkas ku doa. Salajengna oge anu nyana alat komunikasi apalagi HP nada dering di robi janten nada getar. Salajengna anu nyanak murang kali punten kanggo ibu ramana anu nyanak murang kali maka supados dikondisikeun mangga hatur nuhun. Alhamdulillah Bapak KUA Bapak Yana Riswana SAG MM kasepuhan di KUA Kecamatan Kadungora Kabupaten Garut anjeunna panginten dinten ayeuna nyangking pancen kanggo sesepuh kanggo calon panganten istri upami parantos rengse mangga dihaturanan. Hatur nuhun. Penandatangan serat nikah panganten pamegeh panganten istri saksi wali sumangga di sadaya panginten dina dangat ayeuna nuju sesi foto pose panganten aya Raina panganten pameget Raina Aangga namina saha Adinda. Neng Adinda linggih di mana Neng? Di Banjar. Di Banjar. Alhamdulillahnya jeung Bapak Aa. Mohon. Aangga. Tah Neng Adinda kumaha praosa Neng Adinda ayeuna parantos nikah kumaha? Bingah. Mohon bingah. Bingah. Doa kanggo Aa kumaha? Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Pangintennya ieu teh Neng Adinda teh dua bersaudara Neng. Mohon dua bersaudara. Ai ti ieu ti Banjar seurang. Alhamdulillah seurang. Seurang alhamdulillah. Alhamdulillah Neng Adinda palawargi ieu teh Neng Adinda teh Raina Cep Angga panganten pameget alhamdulillah di Banjar tebih-tebihnya ayeuna janten saurna teh naon namina teh garam di laut asam di gunung bertemu dalam periuknya teh sipana di Garut Cep Anggana di Banjar tepan dina akad nikah hatur nuhun. Mangga nuju sesi foto Agun-gun diantos kanggo foto Agun-gun teras Teh Dinda teras Aijal mangga kanggo difoto. Palawargi sadaya nu sami rawuh salajengna mangrupikeun sungkeman sumangga kanggo Neng Siva Aangga geulis kasep anaking hidup duaan teu kae munjung ka gunung namun hidup duaan kedah munjung ka nu janten indung bral geulis kasep anaking indung tubuh rahayu Bapak Taka darajat indung anu ngakandung Bapak anu ngayuga muga hidup salam paparin kasobaran dipaparin katawakalan tiasa keluarga sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Cium tangan cium pipi kiri cium pipi kanan dikegepan mamahna sing bageuh dikegepan sami dikegepan mangga salajengna Neng ka mamahna aa ka mamahna Neng dihaturanan mangga cium tangan geus Neng ka mamah aa ka mamah Neng geulis kasep anaking hidup duaan teu kenging munjung ka gunung namun hidup duaan kedah munjung ka nu janten indung bral
bra gelis kasep anaki mugia salamina hidup dua tiasa keluarga sakinah mawadah warahmah. Gelis kasep anaki ciling putih celakaran bersijah sapuan kanya kaasih anu jantan ibu ramah hidup ka hidup tuliren muga hidup dipaparin kasombaran dipaparin katawakalan tiasa keluarga sakinah mawadah warahmah. Cium tangan di dekat mamahna yang anak di dekat yang anak gelis kasep anaki bra hidup sejabraya rumah tangga mugia dipaparin kasobaran dipaparin katawakalan tiasa keluarga sakinah mawadah warahmah amin ya rabbal alamin. Angga parantos teteh ngali caligna ibu ngali bapak ayeuna ka payun aa ka payun mangga sakedar bapak aa ka payun neng ka aa bapak aa ka rama. Gelis kasep anaki hidup doaan tekeng muja kasagara lamun hidup doaan kedah muja kanu janten bapa bra gelis kasep anaki muga hidup dipaparin kasobaran berkatawakalan tiasa keluarga sakinah mawadah warahmah amin ya rabbal alamin. Cium tangan, cium pipi kiri, cium pipi kanan. Salajengna neng ka ramana aa ka rakana neng. Mangga. Cium tangan, gelis kasep anaki muga hidup dipaparin kasobaran berkatawakalan tiasa keluarga sakinah mawadah warahmah amin ya rabbal alamin. Mangga parantos salajengna aa ngalih deui caligna bapak ngalih aangga di atas duduknya sekarang sungkem kepada istri kepada suami. Mangga sok saya cium tangan gelis kasep anaki neng sipa mugia hidup sing jantan istri anu soleha aangga hidup sing jantan calon anu soleh dipaparin kasobaran paring katawakalan tiasa keluarga sakinah mawadah warahmah amin ya rabbal alamin. Cium tangan, cium pipi kiri, cium pipi kanan, aangga iya mangga parantos hiji dua tilu bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Cium tangan ieu teh huap kanyaah huap kaasih ti ibu Rama kanggo hidup duaan tangtosna ieu teh pamungkas margi engke mah hidup parantos macakal nyaliratos ayeuna mamah neng kapali ditu mamah aa kapali di gentosan mamah kapali di gentosan huapan pamungkas huap ayeuna huapan munggaran ti mamah neng kanggo aa teras luh meni agung eta mah aangga mah RW 08 rewol kayak sekedik we mamah sekedik tahan mamah rada miring sekedik mah Bu Haji paling dia punten gitu rada mayuh ka fotografer 1 2 3 plem bismillahirrahmanirrahim. Cium tangan dulu cium tangan heula tahan sakedap fotografer parantos siap mamah parantos linggih ayeuna aa kapayun Pak Haji kapayun Pak Haji mangga tah nyanak deui sakedik we Pak Haji sakedik we Pak Haji bilih kaselek agun-gun sakedik we bilih kaselek neng katinggal lapar nya neng sakedap hiji dua tilu plem bismillahirrahmanirrahim. Cium tangan lalauna ratu tahan aduh kayak sekedap ya tos ayeuna gentosan aa ka ditu Pak Haji kapali dia mangga sekedap tahan kanyaah neng kanyaah teu sawios pasutri pasangan suami istri aya listikan omun mangga kayak sekedap tahan heula sekedap mangga hiji dua
Bismillahirrahmanirrahim. Tos, mangga tos. Pak Haji, Omar, Pak Haji calik deui, Aa calik deui. Mangga. Sok ayeuna silih wapan, Neng sareng Aa. Neng papayun-payun. Neng ka Aa, Neng calik, sayang calik. Hiji, dua, tilu A, lem. Bismillahirrahmanirrahim. Tos, sasimpen we. Eutna, bilih kaselek. Pasihan bageun, eutna. Neng ka Aa, ka Neng. Naon da acan sarapan? Sami abi geus acan. Nyawa nyalira ka Aa. Ieu mah sedot we nyalira. Kah? Haus. Sok Aa ka Neng ka Aa. Hiji dua, ieu mah sedot we nyalira. Aduh. Aa ka Neng ka Aa tah kitu. Hiji dua tilu. Mangga fotografer. Tos, Neng meniru wasun. Teh aya naon can? Teu aya. Sok eut nyalira enak. Ayeuna sok eut nyalira atos eut heula bageun bilih haus. Hausnya panganten ratu sehari raja sehari. Aa eut simpen heula. Aa ayeuna cepengan pik-pik. Pik-pik. Saya pik-pik Neng, pik-pik hayang. Di cepengan rada kaluhur. Tos, kedap tahan. Tos tahan. 1 2 3. Rag canak. Moal teu acan 7 menit. Tos. Hipu hayamna ieu tah janten ieu kuduaan ayeuna di mana tisuna punten. Lembeknya aduh ragrag sok cepengan kuduaan. Neng, cepengan kuduaan. Ana digegel kuduaan. Hiji, dua, tilu. Aduh terus. Antep saja. Acan dipoto. Atos stop. Sok 1 2 3. Ya tahan Bu Haji saja. Bu Haji tahan. Atos ieu nah aja ieu meniru wongnya. Aduh teh naon mangga. Neng Sipa Cep Angga aya hariring kanggo hidup. Namung panginten ieu teh hariring piwejang ti mama sareng ti bapa sareng ti sepuh-sepuh urang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Budi nulur bulung daru ti Dewi Sri. Berem ngabereman geuting bodas ngabodasan tulang gesang ngaringkangkeun diri nulung taur gencring nati Nabi mawahat Nabi Sulaiman sugihina dina walagri jembahana dina waluya engguning nataran diri dahiruh mamawa tangtung dalahir mawa diri sing beljag sing jugana hirup di bareng ku hurip sing bisa nyengkal buana sorahan daru kalangit tah kitu dicuk-cuk si sawarta anaking lain kan saukur beas jeung koneng disiksik mangrupi uang tapi silih sumuti amin ya robbal alamin mugi Gusti nang kayu
Ibu sareng bapak siapnya. 1, 2, 3, wur. Wur awur, di awur panganten. 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 Ieu harupat teh hartosna hidup teu kenging getas harupateun atanapi emosional. Neng Sipa sareng Cep Angga, Kang Angga janten kedah sabar, kedah tawakal dina rumah tangga. Sok neng dihurungkeun. Biasana nu sok nyeuneuan teh bojo. Asal simbol we. Tos neng. Tos simpen, bageun simpen. Lebetkeun kana kendi. Sok lebetkeun kana kendi, payung sakedi. Sifat getas harupateun ku hidup kedah dipikeun sing tebih. Potongkeun, pitaskeun, lung, kapengker, lung, alungkeun. Tos tong ditinggal. Salajengna ieu aya endog cepengan ku AA sareng ku Neng. Neng Sipa sareng Cep Angga ieu endog teh mangrupikeun simbol. Neng Sipa du janten bojo gaduh indung telur. Ta engke teh Neng bakal gaduh putra. Ta eta janten biasana dina adat Sunda teh endog teh osok didampal. Namun bilih mubazir ya harupat. Harupat. Sok Neng sayang harupat ieu teh lekan. Lekan teh mangrupikeun simbol hidup duaan. Mugia ieu teh dina rumah tangga tiasa mulus rahayu berkah salamet. Ieu harupat teh didampal ku AA mangga bageun. Kumargi bilih naon bilih raheutnya tah mangga uyos nganggo ieu we 1, 2, 3 dampal. Alhamdulillah ayeuna dibuka selongna AA 1 aja hiji we tos enak ku Neng diwasu sakedik we nah sakedik we heup tiris aduh nganggo tisu Neng diwasu heula tah ieu kendi teh simbol. Neng Sipa sareng Cep Angga ieu kendi teh tina taneuh. Kendi kawinna tina taneuh. Nabi Adam alaihissalam kawinna tina taneuh. Urang sadayana kawinna tina taneuh. Janten urang bakal mulih ka jati mulang ka asal. Urang teu kedah sombong adiguna, gaduh harta anu seueur, gaduh jabatan anu luhur, gaduh ilmu anu luhur, kumargi anu dicanak alam keabadian nyaeta amal soleh, amal jariah sareng doa putra anu soleh sareng anu solehah. Cep Angga sareng Neng Sipa upami hidup saparos ngalaksanakeun ibadah salat ngajerit maratan langit ngocek maratan jagat bari sumujud ka Gusti Nu Maha Suci bari ngadoa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Jantan Cep Angga Neng Sipa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Ya Allah mugia ngahapunten ka Ibu Rama Abdi, mugia mikanya ka Ibu Rama Abdi sapertos Ibu Rama Abdi mikanya mika asih ka Neng sareng ka Cep Angga sawantos alim. Tah eta simbol silo upami teu dibuka dina kendi. Kaluhur, ka tengah, atas di tengah goyangkeun, goyang digoyang. Cep Angga sing raosan ka handap. Kaluhur, ka tengah, goyangkeun deui, goyang digoyang. Sing engal goyangna sing enakeun 1, 2, 3 mun pondok janten orok, mun pajang janten budak 1, 2, 3 popes. Alhamdulillah. Allah keprok atuh keprok pepes. Allah ieu geuningan hulu kendina cepengan keduaan uningakeun ka fotografer. Entung piceun. Atos piceun. Ditoong tos. Mangga ditoong tos.